iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Harus kalinya ya. Ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Paman maka siksa saja atalapi paman maka utawi sapa wong kana kang ono ieu siman mingkum satengah saking sira kabeh besadayana. Berarti hina syuhudihi di dalam nalikane nyaksianana eta jama kana Ramadan. Hina syuhudihi dalam nalikane nyaksianana eta jama kana bulan Ramadan. Nyaksian teh oh ieu kana bulan Ramadan. Maridon eta gering awal ala safarin atawa ing atase nyanyabaan. Aya musafiron tegese nyanyabaan sakara posting lalakon sakosar. Ari sakosar teh dua pamondokan, dua poe dua beut. Sakosar teh sabaraha neng sakosar teh? Di sakosar we nya sakosar. Sakosar teh dua poe dua beut. Rong pamondokan. Wa ajhadu jeung ngarepotakeun ing wong puasamu puasa payah eta jamak keur beberangkatan 22 penting. Ajhadu teh payah bil halaini dan dua tingkah faktor maka menanggung ka eta jamak faidatun maka wajib kodokna sabi bilanganana faidatun maka wajib kodok eta siman sabi bilanganana palaihi maka itu tetap ingat siman idatun utai bilangan ma buka atau kang buka ieu si jalma min ayamin dina pirang-pirang poe au uhoro anu sejen yasumuha puasa eta jama kana pirang-pirang poe badahu kana gagantina poe anu buka. Jelas kan? Sumping bulan Ramadan sing saja mah datang bulan Ramadan minggu teh tina saparina di sararea contohnya 20 anu 10 urang kadatangan dedam anu 10 urang ngajak sing saha ya aya berarti kanu dedamnya awas kanu 10 urang sing saja mah di antara eta jam anu 20 teh datang bulan Ramadan anu 10 urang geudeung jelas tadi gitu jelas teh cik ayatna paman kana minggu mari harus tidak kedua ayat dina 10 teh dina 20 teh anu sawaleh cicing di imah nu sawaleh berangkatan musafirun harus teh awas tapi berangkatanna saparo kosrin lalakon 2 poe 2 beut contohna ke Surabaya bae kitu mah tadi mah beram dia orang jawab sadayana supaya hati ulang kelengkatan wa ajhaduhu ngarepotkeun saum kamang ilham ngarepotkeun saum kana 10 urang ku eta nyanyabaan anu eta nyanyabaan teh jauh mah 2 poe 2 penting tapi nyabana lain nonton sepak bola nyabana atrek ibadah seperti arek ngalayat atau pirek nengok anu tidak jeung bangsana maka dirinya asawu piala ini pakol mangga bae mangilham buka dirinya mangga benang buka paidatun ngan mangilham buka eta kudu diidah ari diidah teh eta diid matak dengan awewe teh aya idah sebenarnya idah wafat idah tolak idah wafat mah 4 bulan 10 poe 4 bulan 10 poe wayana entong ka pasar tong milipen teh entong rambut oge tong disiram geun we cenah kusut salami 4 bulan 10 poe itu kusut we didinya nah hayang jaya boa hayang we kita gitu nah tos dua itu lamun sauna 5 poe di puasa kayaknya itu 5 poe di kodohan palai datun ma'akoro maka wajib bikin ilham atas sawae nu 10 urang eta dina waktu buka dihitung min ayat uhron dina poe-poe anu sejenna engke puasa eta jama maka wajib eta jama digantian pada lahu
tina gantina tari ngabuka maka digantian ku kodok. Leres. Itu dua masalah kayak masalah. Nusa masalah mah 20 orang datang bulan Ramadan nusa 10 orang jajak nusa 10 orang ger makan nusa 10 orang jadi aya dimenangkeun keur puasa maka bu ngan ke wajib kedua dua golongan 20 orang nusa 10 orang araya nusa 10 orang mah nyarap tur aya kalalahan di perjalanan maka unang buka anu 10 orang ngan eta bukana kudu dihitung lamun buka 3 poe ke kudu dikoran salah 3 akur kan dua jadi nu teu aman jeung anu cager dengan berangkat itu nu sakeurna jamu cager berarti nyahatna kumaha mun kieu cenah Kang abdi bae kabayaran teh bener teh Kang kabayaran bae alah masa kepekasan mailang teh nah naon lambe itu na angkot saya pun angkot mang pepe saya supirna mang budi udah mailang aya angkot teh mang ubed angke mang budi we cenah mang budi teh urun kuat teh urang we udah sudah naik we ayo mang budi salah tahu atuh da bulan Ramadan eta hampir puasa mau ngunang kan sapar nang teh banyak kaleh yang gitu sini sapar tapi kamu lah mang budi sapar di mana budi sapar tempatnya kan tidak boleh sekali sapar tuh baru di sini memberi pasan dengan buka teh anu ke lembana nah di lembana sakumaha ubah putih ayo kabare sapar apa jam lebih wah aku lah puasa itu saya kan agak melanggar kan aturan si Allah aturan si Gusti Allah eta aturan apa teh anu menang teh dua kali apa mana buka tidak mang buka mangga ngan ke di mana-mana cager sawal kudu dikodok sami nu berangkatan oge ke sawal kudu dikodok beres wa alal ladzina lan tetep ing atase sakabe jama masalah deui dua masalahnya lah nahi teu kuat lah teh teu menangkeun kana di dinya mah lah teu kuat yuti ku nau kang ora kuat ieu si jama-jama nu 20 urang teh ho kana eta sa likibarin kana pikun kibarin naon al marodin atawa ger layu kang ora den arak-arak ieu kibar lan marod biruuhi kalawan geringna pijatun eta pijah wayaran daya pijah ikut to'amun mereka daharan miskinin ka jama anu miskin au qadruma tawa kira-kira ukuran kadaharan ya kuluhu kang ngadahar ieu miskin igna piyaumi dina waktu siangna wa huwa lan utawi ieu pijah iku mudun sakmud min golibi kutil balari tina galibalana kekuatan ahli negara awas itu apa kekuatan ahli negara ini naon awas bising merek lain kekuatan ahli negara awas yuk jelas akan tadi dijelaskan di kuliah mimpi kensakan poe wa pikiratin lina kirat musejen na idopatin bidyatun kalawan sabintilanana bijah wayaran daya idopatun ili bayanin bikin ngajelaskeun wakila lan den ucapakeun hiji kawan la gairu lapan la gairu henteu muqaddarin anu ditakdirkeun wa kana sareng aya eta jalma teh muhayyaraini kita dua pilih bisradil islam bila mimpi Islam baina saumi dina antara puasa wal bijati jeung dina antara bijah sumanggeus terus diganti ye saum jeung bijat kabitayi ni saumi kalawan tantuna puasa biqalihi kalawan dawan Allah pamang syahida minkum syahra falyasum itu lapat pamang syahida sing sajalma syahida anu nyaksian terang itu kana tanggal di bulan Ramadan minkum ti antara sareng kabeh 20 asyhari kana bulan Ramadan falyasum maka anjeun kudu puasa dina bulan Ramadan qala maka ngadawu ieu Ibnu Abbas illal hamila angin ngongkang matang gereun wal murdialan ngongkang nyosoni nyusuan tidak aktorola tatkala
ida aktorot kalau buka ieu hamilan murni kaupan karena sieun alal waladi ingat si anak paina maka sanya pida ibu bakiatun tetap bila musim kalawan ono disalin tiap-tiap dalam hakana eta hamilan murni beres awas beres lucu kan tadi kadenya keberangkatanana menang buka teh bulan Ramadan anu dua poe dua puluh hari kapelaran mah teu meunang kasih dene teu meunang ka Bandung teu meunang ayo terus pakai dari jauh setik teu meunang buka ayo nama sanes wa alal ladina tetep bikin sakabe jamaah 20 bulan tadi layu ti kunahu teu kuat abdi masana teh kana saum teh nu 10 mah kuat nu 10 mah teu kuat kunaon alasanna teu kuat di mah aya beberangkatan teu gering teu ngan ku likibarin karena atos pikun mangilham teh aya mangis pikun balik ti ka budak gitu disebutkeun ku batur puasa manehna barang dahar geus teu pugu tinggal teh ilang teh ngaranna pikun ayeuna mah cacat pikun saha we tos pikun ari pikun teh balik ti ka bun ya kitu nurutan bu pikun kumaha pikunan Almarhum atawa tidak aduh mangilham teh pikun encan teh da anu teu kaarep-arep eta mangilham teh dina antara kibar kolot sawae antara pigering biru kalawan cageurna gering kumaha cenah abdi teh cek mangilham eueuh da pikir ka sawal ge mangilham anu we pikun kumaha cenah eta sawal abdi maka unsurlah di Allah SWT mangilham kudu dipijahan ari pijah teh nyata saum digentikeun kana be saum teh digentian ku be jadi berarti mah ieu teh kudu ngaluarkeun be mangkanya sabulan bulan teh puasa sekali tertang 30 le 30 teh puasa eueuh da babarengan piku teh jeung salat sabulan teh salat 150 le tambah we 30 le cenah hampir 200 le jadi bijak teh aku di dinya ayo mangilham bijak siap da mangilham teh beungat jual we mobil teh nu salat ning puasa jual beli kan peser to anu miskin meser ka kuangan kana jami sahan miskin teh sananya sahan miskin teh pat lumaya kudu piyami jadi jalma miskin oke anu kira-kira jalma miskin kira-kira anu jalma miskin teh nuang biasa teh kana mami gimana berarti mangilake ngaluarkeun pijana busura teh kudu pandan wa sabab si miskin nuang biasa pandan wa ai pandan mami mah sabab sekilona 12 re nah engkau mikir di mobil di letter salah tanam cakat 10 re kali-kali memang ilham teh bari nabu salat teh boleh biasa naon buluk dolok gitu cing ari dolok seungit sengitnya cing kira-kira miskin lagi tuang mah beh tolong mau kumanggilan teh minta salat teh beh tolong terkatai mah ku miskin teh da biasa do nah cek tina Quran qad rumaya kullu anu itu sok dahar biasna lamun si miskin eta kasebut miskin teh eta mah naon kitu anu hakurang ngasihkeun pijah itu da santi ge miskin sayo sandan dolar apa miskin aya pijah miskin tadi teh jadi miskin teh anu sok kituang eta miskin beas teh sesuai anu sok kituangna gitu pijah teh ulah ieu ari nu sok kituang ku miskin teh beas enak ari ulang mijang salat ku beas dolo temenan eta maka dibahas akan gede ayana paridia teh lagu gas dulu kasar mah soal bayar dulu dipijah salat teh kuliah di puasa dulu kira-kira kalau bisa mu saya teh miskin lain Allah miskin teh jadi jelas cek dina Quran kontu maya kudu kira-kira anu sok itu ang kata kita dina waktu siangna wa wabudun sakumaha saeter min balik ikuti antara ini dina kali-kalina kakuatan ahli nagala ikuti yaumin nah dina kali-kalina kakuatan ahli nagala kali-kalina kakuatan ahli nagara eta si miskin teh di mana-mana sapoe meser lalawuna 10.000 tak eta teh lalawuna teh naosna ari rencang sangna itu senanya sin japu
nyasi jago gitu harus deh ya hukum supaya jelas masyarakat kalau sehari-hari tak ambil masalah itu tak gepuk apa gepuk ya naon hah enggak kalau dari satu kurupuk eta gepuk teh kurupuk nah eta yang gepuk teh daging sapi teh mayatnya daging sapi memang nah itu hukum teh jadi tak gitu tak iya diidopatkeun ye pijah bikin ngajelaskeun cek hiji mah asna henteu teu kudu kitu nya kan tadi teh cek hiji mah lawe ilmu kodain senakeun bae senaku bias naon dolok oge teu diari dibejakeun bahkan caka lamun kurang naos teu cerdik kade kumaha teh lawe ilmu kodain sana abi mah teu dicirikana ka kawasan eta tapi tingali anu maklumnya eta nu tadi teh lantaran nulia ieu salat teh wajib leres itu ieu salat teh wajib leres maka ngagetianna wajib teh ku perkaraan bagus kalau teh asal meunang tenang cenah kudu diraskin oge nu kalain bakanu muhajirina milih saja tah ieu teh dina kekayaan mimiti Islam teh dina antara Saud jeung Pijah ieu cenah mimiti agama moal salat kudu bias we dikajireun kana salat teh mongko cager bagi lama selama kita teu salat kudu bias ge mah nah udah diurang-urang 5 waktu mah salat tah ngaleker narima we mangudi teh udah mimiti Islam teh sabaraha atuh barang tak ada sana gitu. Di antara milih mending Pijah mending sholat, mending Pijah sana. Aduh luar biasa nih cuma keringannya. Cing langsung itu kan orang benahnya. Mangilang teh ambil saya sampai duit lah. Lalu sholat ganti ada duit lah. Oh dia buat orang masalah, aduh, ampun deh. Dan nanti ganti hadis, nah, masalah kurang, kata Ilham luar biasa. Oleh gitu, aduh, pasal bener, tenang ya dana, asal kan bibir mah, tapi ngacak, kata ngomong, asal bener, makanya ibu tenang dan malam asal kan bibir. Batu kalau saya kurang kere, aku duit bebas batu. Nah, teman-teman beri palau lah. Tanya teker mimiti Islam tak itu beningan. Terus saya diganti aja nama Suman Musio pita ini saumi makanan tu kan Gusti Allah kalawan tasin aja kalawan pesaudara pamam saya lagi kumu syaraf payah kamu di mana anjir datang karena itu puasa maka anjir kudu puasa di datang bulan puasa lamun anjeun datang ke puasa gering nya anjeun bakal digantikan eta gering teh kana kodok lamun anjeun teu kantor ka kodok nya bakal digantikan kodok teh kana pi harus luar biasa ieu tafsir anu jauh jadi akan ge lamun teh dicakeun kitu ieu kumaha kata akan ke waktu kasaran tara buru-buru ka kobong lupa teh ka rois anu kita nu geus ngartikan nafsiranna ieu kumaha teh cerita da kieu. Oh, kakak ikut kamu sekali itu mah tidak video. Ya itu Islam. Sekali itu. Paman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lakum. Wa in kuntum ta'lamun. Wallahu a'lam. Terus. Ayah kita ayah berdoa. Nah ini saya terima hati karena biasanya pamakaran kemarin itu dipisah-pisah. Sama mana hukum sama hukum? Atau jadi ya? Terus menanyakan masalah gering, terus menanyakan masalah kuat dari pangan. Terus menanyakan masalah kekuat ganti karena pijah maka sama-sama tadi kan ganti oh iya mah masalah kia 20 bulan nusa 20 bulan ke 10 gering 10 tak 10 gering kayak menang bu ngan wajib kok nama ke cager ngan ke berangkat lalu itu tak nama senaya lumpat nate cager ngan ges pikun hari ges pikunnya balik kabelah cing hari kena ges pikun sama umur saha mak yang pikun bisa pakai umur saha mudah sah
Ramji, apa? Sampai jeung Ramji. Nah, jadi manggilan teh geus ikut saya karena ke Ramji mah nuang espon ge keur bae nya. Aya manggilan teh ayeuna nuang espon mun sarua. Oh, berarti manggilan teh geus ikut. Itu tanya terus gitu. Allah, enak pamit kuat, gua enak kuat sawo dikibarin karena tua, kau balik ketidakman, anu tekar-tekar kan dikasih pijah. Gitu, dia akan sering nuliskan pijah di kobok. Dia naik haji almarhum pan bukan waktu kobat Ali salam. Ngomong ayat masalah akan gitu kan, gimana? Saya senabi itu buat puasa, dan ngomong buat kedokteran gitu. Ini pijah, asal pijana, kabi pijana. Tidak, ini kok enggak cuma menurut kalau puasana buat cukup kan ya aneh saya pijat. Nah jadi pijat teh ayah ikhtiar, ayah sekaligus itu, alhamdulillah gitu. Tapi yang kieu sana, abi mah sana arek eta we sana rek buka sana berarti kuat sana pijahan mana pijat sana gitu. Awas, temenan teh. Hukum Allah temenan dijanjieun, arek pijat we sana abi berapa puasa. Ulah begitu. Saya tak menjadi masalah. Alhamdulillah, orang lebih ke mana diatur hukum Allah Subhanahu wa taala. Mana? Tak orang upami cicing di hukum Gusti Allah, insyaallah orang bakal jadi ahli surga. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah beres dah. Terus enak. Pamang tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Fa huwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahwa paman maka siksa saja mata to'a'a gawe sunat ieu jalma khairan kana kahalusan bijiadatin kalawan ngaluwihan ala qadri kana ukuran anu ditutur fil pijati dina pijah. Bahwa maka utawi eman ieu bahwa maka ieu sunat ayat tauhid tegas nama ieu migawe sunat khairun eta leuwih alus mi lahu pikeun taman wa antasumu jeung ari puasa marane kabeh lapan mubtada nyata lapan antasumu mubtadaun eta jadi mubtada mimiti khobaru ayyumu ayyuhana khairun eta leuwih alus buat marane kabeh minal iftori tini mangbuka wal bidati jeung timah bidah. Awas lamun ieu jelema gawe mumurahan tegas nama gawe pasunatan dina kehalusan ditamahan contohnya awas abdi teh kieu kan pijah ongko abdi teh awasnya saum mumurahan anjeun tah dina gawe pasunatan sunat maka eta mah pijana lain wajib tapi sun hari sunatna sabab anjeunna pijah ongko tapi puasa berarti pijah teh hukumna sun. Wamang tatawa sida mah anu gawe pasunatan khairon eta leuwih sae nya puasa nya nah kangge ngaukakeun di Cianjur tah nih kitu ceun teh nyai maloba duit ayeuna puasa kuat nya puasa pijah ongkoh tah di ayatna pamang tatawa khairon anu diurukan maos Kang gitu matkurin anu dipijakeun kieu tadi teh pijah teh ceun pijah teh geuningan kade mun beas nu eta miskin teh moal teh nyamareunaan pandan wangi kudu pandan wangi sae ulah ieu mah teh ongkona geus wajib teh beasna kuraskin ulah teh gitu pokoknya ayeuna urang nuluwihan gitu wa antasumu sareng puasa marane kabeh teh ini nya wa antasumu sareng saraum ieu mubtadaan mimiti eta hokarna mah berarti wa tasna khairul lakum jadi anu teh puasa ongko pijah ongko disebut teh ikhtiar sun minal iftori wal pijati dina mengalahkan buka yang pijah baik atau haluan sekali puasa wae ing kuntum lamun aya marane kabeh nyata nu dulu usaha tak lamun terang marane kabeh annahu innahu sanyana puasa khairun eta leuwih alus lakum kadere sira kabeh fapaluhu maka migawe sira kabeh tilkal ayami dina eta kira-kira kieu meureun dijawabna ieu kieu teh salayana tinggal pertama ayat nepikeun ka tungtung ieu teh kieu teh nya ayeuna mah kieu anu leuwih alus mah sok sanajan mangilham teh beberangkatan dua poe diwenangkeun hukum buka tapi mangilang teh kuat bari ka Surabaya 20 penting teh dina bulan teh kuat puasa eta mah leuwih alus katos teh jawab dah aya eta sok sanajan manehanana teh gering tapi nandangan kana gering eta kuat bari puasa eta ge leuwih alus katan ngata buka jeung pi katos teh
harus deh. Jadi ayat tadi dijawab ingkung tak lamun tah gitu beres tak salahna. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wallahu a'lam. Syahrul Ramadan ari bulan Ramadan. Ini bulan apa? Ramadan. Bulan dan sare mana? Bulan mana? Sebab apa? Kalau di sare mana banyak bulan Ramadan. Namanya bisa. Bulan mana? Syahrul Ramadan ari bulan Ramadan. Alladzi nyata bulan, alladzi nyata bulan. Kunjila diturunkeun fi nyata bulan apa Al-Qur'an Qur'an. Diturunkan ku Gusti Allah dina ieu bulan teh Al-Qur'an teh diturunkan ku Gusti Allah dina bulan Al-Qur'an teh diturunkan ku Gusti Allah dina bulan Syawal. Al-Qur'an diturunkan ku Gusti Allah dina bulan Ramadan. Al-Qur'an diturunkan ku Allah. Lain bulan Ramadan mah teh aya turun Al-Qur'an mata Kanjeng Rasul kantos kieu Gusti dia tetes lami abdi teh sono yang turun Al-Qur'an gitu moal turun sama Muhammad Al-Qur'an mangkewe tungguan bulan luar biasa. Al-Qur'an teh diturunkeun ku Gusti Allah teh dina bulan Syahrul Ramadan alladzi ari bulan Ramadan teh nyaeta bulan anu diturunkeun ku Gusti Allah Al-Qur'anul Karim. Kapenak ayeuna kapenak min lawil mahfuz ti lawh mahfuz ila sama'i dunya ka langit dunya. Awas Lailatul Qadar dina malaman Lailatul Qadar tanggal 17 tanggal 2 hiji tanggal 23 tanggal 25 tanggal 27 tanggal 21 ya aya kayak dina mahfuz baranda minhu tina eta bulan hudan hana jadi pituduh hudan hana jadi pituduh non hudan hana jadi pituduh. Oh Al-Qur'an teh jadi pituduh ngan Qur'an diturunkeun bulan halun ari lapan hudan teda hadian tegas nama anu nundukeun hadayah di hadyan pawahadiun tidak pawahadiun pada kamahdiun ihda ya kita ari paling termata insyaallah pakaian nasib dia seperti kia kola kolata kulta kultuma kulti kultuma kultunna kultuna itu nah ya kayak gitu nah enak kultuna enak ya ari hudan teh kalimana masdar di mana hadian teh kadang masdar ya hadian teh dulu ke doroba ya ribu doroba terus ngebuk ya ribu arek ngebuk dorban nah gitu ada terus nuduhkeun hadya direk nuduhkeun hadian nuduh. Jadi Al-Qur'an teh nuduhkeun urang cara urang ibadah cara urang saum urang teh tina Al-Qur'an ngan Al-Qur'an diturunkeun ku Allah tentu dina bulan Al-Qur'an diturunkeunana di Lauhul Mahfuz berarti Lauhul Mahfuz diluhur ila sama dunya murah kana langit dunya ai langit dunya teh nyata beneran langit anu katingali bun nah kayaknya gitu Lailatul Qadar dina naonnya Lailatul Qadar dina eta bulan ai Lailatul Qadar mungkin ditafsiran ku ulama di mana saum paimu Lailatul Qadarna dinali 28 akan 27 25 ge ada di Ramadan aya di dinya hudan jadi pituduh halun hadian minad dolarati tina kasasan tuh ya kali nama kasasaran di puasa laye Quran teh kudu dimuliakeun kudu diagungkeun kudu dituturkeun isi kandungan daripada itu Al-Qur'an maka semata-mata Allah memperingatkan Al-Qur'an keur urang supaya orang terang ibadah ka Gusti Allah anu nganemel Qur'an cing kulat ayeuna si kadoe manusia jadi Al-Qur'an teh keur jelem
Sugan Al-Quran diturunkan teh keur doma. Aya teu? Quran teh keur doma, maka doma teh satonya. Ari urang sanes sato naon? Jalmi, ari makhluk doma mah makhluk, jelema mah makhluk. Nah dipisah ari doma mah goerna ari jelema mah natik. Ari jelema mah natik, ari sadema mah goerna ari goer natikna jelema mah teu nyari. Ari jelema mah teu nyari, ari jelema mah nyari. Bukan itu. Nah, di nasib wajah mahwa bainatin jeung jadi pepertelaan. Jadi pepertelaan penjelasan ayatin ke pirang-pirang ayat wadiatin anu menterakeun minal huda dina pituduh. Bima kalawan perkara jadi anu nuduhkeun ieu perkara ieu Quran ilal haqi kana hak minal akami nyatana dina pirang-pirang hu. Jadi Al-Quran teh anu nuduhkeun kana urang tina Quran teh menuju kana jalan anu hak. Anu datanglah hukum. Wa minal Qur'ani salam misahkeun ya putih wa minal furqani jeung furqan misahkeun antara batal jeung haram gitu, antara hak jeung mimma tina perkara yupariku anu misahkeun perkara bainal haqi dina antara hak wal batili jeung dina antara batal. Jadi Al-Qur'an teh keur misahkeun antara hak jeung batal. Antara benar jeung teu benar, antara haram jeung hak. Jadi Al-Quran anu disahkeunana gitu. Paman sahida saja mah nyaksian eta jama hadoro anu hadir eta jama minkum di antara mana kabeh asyara kana ieu bulan paliasumu maka kudu puasa urang dina ieu bulan. Alhamdulillah urang nyaksian kamari tanggal 1 bulan Ramadan teh wengi nyaksian urang kana datang namunhan kana hiji bulan Ramadan. Alhamdulillah urang dina wengi bulan Ramadan ayeuna kaping sabaraha teh kaping 14 menuju kana kaping bade lunsurna Al-Quran sabab bulan urang pegat bulan sadayana kalawan naos kita insyaallah eta bulan sadaya didinya megat kana lunsurna Al-Quran muga-muga Allah nganujudkeun kabarokahan ka bulan sadayana jeung jamaah pangkat soleh kudu saroleha jamaah sangat luar biasa ya panjat puji Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Sakitu we pamang saya.